naon yang mulia? Aya nu garlot. Aduh, si Wiro Sebleng. Ya tenyawa ai sebuta gua-guaan. Gua anu make baju putih. Cek bintang 1 2 3 pagar. Udah aing tadi tutup. Naon maksudnya? Cahaya kemenangan menyatu hati nurani. Dalam diri manusia terdapat dua unsur ingat duniawi dan Tuhan. Segala yang ada di dalam dunia. Enaknya si aing jago. Ayo ribut dengan aing itu. Atas kebahagiaan yang berlainan namun merupakan pasangan. Ternyata dapat terpisahkan. Aku melangkah menyusuri dunia mencari kehidupan. Walau rintangan menghalangi aku, tetap tabah menghadapinya. Keren ilmu. Di mana ieu? Ieu tempat wilayah aing. Bener. Sia teh hang boga ilmu. Benar. Mun sia bener hang boga ilmu, aing hang nyaho kemampuan sia. Boleh. Ayo, jak ribut. Rek ilmu kumaha yeuh? Arek. Hayu, ilu jeung aing. Cicing dihareup maneh. Coba. Ayeuna kalawarkeun ilmu kemampuan anu diboga kumaha. Sakitu doang kemampuan sia. Cuma segitu kemampuanmu anak muda. Gak ada yang lebih ekstrim. Rusingi mer ilmu. Rek ngalawan aing kosna. Guys, ya ini emang aku eleh. Diuk. Aing nu mere ilmu. Pat, kira gede kira lompat, kira bogahan si papat. Tur mere ilmu naon ieu? Tur mere ilmu naon ieu? Maneh deui wae ro. Teu euceul guys ya mah. Jeung ngalawan urang lain. Hah? Aduh, batur dengan goler kitu nih. Aduh. Gerah hudangkeun atuh. Tinggal lawan ya. Wiro Sebleng. Saya tangi. Ulah kepo. Gitu amat nih. Anak batur digolerkeun gitu. Geus cenah mah rek dimal ya jeung urangnya. Teh kesabaran aing. Gedeng heula lagi. Si babare tetara sabar jeung mana? Gedeng. Babare tetara sabar. Ayo dinu lega yuk. Ngajajal aing deui. Di dieu wae ributna. Di dieu wae. Di dieu. Masuk ke teuing.
Pada lumayan nih. Ini, aing lakukan jurus ya, bisa hantar jurus aing yo. Jurus pancar awi mayan. Kuat guys yang ini. Lah, aing tatapan lagi genep tahun. Jurus molor tinggal poe. Maju Sangi. Ayo lawan. Jadi yang ini. Aing kudu ajurus deui ka guru. Tangguan nyanging ke. Moal mungkin manehna kapok. Pasti manehna balik deui ka aing ngaledek. Hahaha. Alah, si Wiro. Eleh gelut si Wiro. Kadang nyapakeun ka dieu ye. Katakan eyang ka dieu. Pandana masuk aya di mana-mana ya munculnya ya. Yang. Yang. Udah sikut yang. Lain diduga sih pasti bakal datang ka dieu sia. Sia elehnya gelutnya. Eleh yang urang yang. Eleh masih. Sia, lawan kita doang eleh sia. Hebat yang. Hebat pan sia geus jago. Yang game. Emang kudu ku aing merenya. Kemudian eyang eta awak kurus krempeng kitu ke selalayangan. Pan ngalunjak sama ada. Pengen naon ro, ada mucan asak terus hayang gegulutan wae sia mah. Ngajajal atuh yang. Atuh ngajajal lain tandingan sia tah mah tingkatna beda. Ngajarkeun di hayang ho. Ayo ka dieu. Tuh yang mau ditambahan kara urang. Encok kan saya jadina. Oh yang aduh. Padahal mah teleh yang Wiro yang. Tenang, tenang. Setik deui. Tenang. Ini diharap itu tukang nya. Tukang lah ya. Wah. Di bawah heula yang mengelok kitu wae. Tang bukan nama. Ngajeung yang urang. Cing cia. Baran yang. Hei, nambah bedug meureun. Kudu. Bintang 1 2 3 pagar. Wah. Geus. Mantap pokoknya mah. Tuh kan saya jalinghar. Oke, yang gelo. Latihan. Ayo. Ilmuna. Cing. Siap. Siap. Sang kuda-kuda. Yang sangat hebat emang. Deh. Pantesan eles aku Siliwangi. Yang hebat emang nage. Wanan sia. Tadi kalau kan jurus tadi. Ya urang keluarkeun jurusna. Eyang eleh. Jago sih ayeuna mah. Kemayang. Serta hebat. Sekali deh. Eles ya. Dasar kolot peot. Aing nyeri ya. Sia kolot peot ngalecehkeun aing. Sopan sia Biro. Aing mah ngajarkeun bener ke sia. Ayo tuh get tiangkeun. Ayo Ro, urang tiang Ro. Sahanya eta anu tadi gelut jeung si Prabu jago eta ilmuna teh nyahoan aing si Amuk Maranggol anu boga di dieu. Ha nyaho sia tadi Henteu.
Sia nyaho. Teu. Bararego sia. Eta di dinya. Kernaon sia di dieu, hah? Aya naon main saudara dia. Aing nanya sia kernaon di dieu. Kaula ti dieu keur tapa. Maneh anu ti mana ieu ti dieu? Kepo kos Dora sia. Kaula ge sarua nanya anjeun. Yang mulia, kosna buta ieu mah. Aya naon sih ngajarongkeun aing, hah? Di mana anjeun datangna? Aing si Amuk Maranggul. Hahaha. Jadi maksud anjeun deuk ka dieu deuk arek naon? Sia wawanian. Mana ro? Siliwingi mana ro? Di dia yang ke binge di dia. Kapak suku na ge kene ta. Pakabur maehna. Ada sioneun nya. Udah tuh ge di mana tawang ya? Aki pan hebat aki. Oh, kedang Batangan. Sarangit. Sararengit. Di leuweung pan ieu mah ki. Coba sekali deh. Nanti dia tah. Sebelah dia. Oke, datang ka dieu manehna. Wah. Sial amat ieu saha nu melakukan ti dieu. Tuar poe kalan. Wawanian senang kang ka aing. Emang itu tua nih ka anjeun. Jadi kumaha maksud anjeun datang ka dieu? Geus dikepung wae. Siap aing. Awas Jadi awas mana sampai arele. narang tang ka kaula. Oke, lamun kitu carana. Bararego sia mah. Jeung aing sia. Kedeung heula. Anak buah anjeun ge eleh wae. Hah? Jadi sia yang ngalawan kaula. Jeung aing sia, ayo. Yo, tongkat sia ya. Aing mah bager. Takol sak aing. Aduh. Wawanian sia ka aing teh nyaho aing sia Amuk Maranggul. Hayo. Sia mah malah malolor deh. Jadi anak buah aing para raya sia. Leungit. Kosna inuniangan aing. Gimana, Guru? Aura kasih nama di dia ya. Mana coba? Dia. Mana ya? Muncul-muncul Sia ya. narengan aing. Oh, hah? Tuh, cai ngemeh nama kos juring. Iya, ngaran Siliwingi. Nah, iya. Rada hebat ya. Ayo tuh ke orang lawan. Ku Aki lah, bicu Aki hebat Aki. Ayo jogor. Huh.